barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Durian kasareupnakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya, alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui sareng pidangan dongeng dina judul Duriat kasareupnakeun kengeng ka poniman. Ayeuna majeng ka seri 20 hiji kamarereng C20, ayeuna majeng seri 20 hiji. Sumangga kanggo kaum dangu sadayana wilujeng sasarengan sareng dongeng ti barayakita.com. Desi cek Jun anu ningali Desi keur digelang tarangna ku Buk Yusi. Naon gawe atuh Yusi? Ngadon ngobrol jeung lanceukna. Adu leutik diantepkeun. Sora Jun tarik pisan. Teteh lepat pah, cek Dida tungku. Sarua jeung indungna. Cek Jun bari ngarebut Desi tina rangkulan Yusi. Yusi anu keur ngalahun Desi bari cingogo puguh we langsung ngajulaeu. Bari mata simeuteun teu percaya Jun geus wani nyarekan Dida. "Mama," cik Dida tuluy nyamperkeun Yusi. "Neng," cik bibi anu ti pawon nyamperkeun sawab kadenge ganeng. "Astagfirullah ya Allah," cik Yusi anu dicengkatkeun ku Dida. "Teh kunaon Neng?" "Henteu mung Desi tarangna benyol, tadi geubis tina pager." "Bibi lanongan heula Desi," cik Yusi nu cangkengna kerasa nyeri. "Mohon Neng, Papa menikah cida ayeuna wani nyarekan Dida di hareupeun Mama. Kumaha mun Mama eueuh? Sanajan ku Eza dicarekanana anger Mama teu ridho. Upadi ieu ku bapa terena. Geus sataun nahan kasabaran. Ari nyarekan budak mah ke heulaanan. Kajian ayeuna mah rek ponok rek panjang. Kumaha Papa?" Gerantos Yusi tuluy ngagedig rek nyampeurkeun Jun. Jun mikeun Desi ka bibi sangkan diubaran, tuluy manehna abus deui ka rohangan kerjana. Bibi langsung ngabaluran tarang Desi ku beas jeung cikur. Tuluy manehna kaluar ti kamar, sabab Desi langsung sare. Pas kaluar manehna ningali gedig Yusi anu pinuh ku amarah. "Neng, istighfar geulis tong saruana. Bibi ngiring prihatin ku ungah adatna Pak Jun," cek bibi bari nyakalan leungeun Yusi. "Tos kaleuwih ayeuna mah Bi, wani nyarekan Dida payunan abdi," cek Yusi ngomong dibarengan ku ambek. "Tos anggur istighfar, mata kitu oge aya sababna." Bibi nu ngomongna leuleuy ngelehkeun hate Yusi anu keur ngagedur bakat ku nafsu. "Astagfirullahalazim. Nuhun Bi, tos ngamutan abdi," cek Yusi tuluy diuk. Mitra kaum dangu saenggeus diingetan ku bibi Yusi merane Dida. Geulis sing sabarnya. Mama oge reuwas ku pangadatan Papa ayeuna." Gerantos Yusi bari ngusapan sirah Dida. Teng lamunan Yusi kajauhna. "Kanda, di mana ayeuna?" "Dinda dikakaya ku salaki," saperti Kanda nganyerikeun Yusi. "Nanging nah kacinta teu ilang. Sanajan Kanda geus ninggalkeun Dinda. Duh, Kanda, papageun Dinda nu sieun ku amarahna. Kanda, tulungan Dinda," Yusi ngomong dina hate. "Kieu carana mah kudu taki-taki. Kajian imah nu di Pasir Impun tong dikontrakeun deui. Ngara aya tempat mun nya diusir ku Jun. Carita endah jadi kieu. Tiba heula oge teu bogoh. Kari-kari ayeuna sikepna kitu. Ngonang ka ceuceup deui ieu mah. Keun sia. Mun wani nyarekan Dida deui geus moal dihampura." Gerantos Yusi bari kakerot. Mitra kaum dangu ti saprak keluarga Jun maot, adeng can nganjang deui.
manehna tuluy ditalek ku kulawarga Sheila rek iraha mihukum anakna. Berat pikeun adeng narima Sheila. Sanajan nya baheula pedah Sheila manehna jadi salah lengkah. Nepi ka tepung jeung Yusi anu akhirna jadi cinta sajati manehna. Dinda satadina mah kanda terek nungguan Dinda ngan kumaha Sheila keberguae. Meureun kudu kieu jalan carita urang. Kasilih heula ku batur. Ari baheula ngalalaworakeun ka nyaah Dinda anu saestuna. Ayeuna tinggal kaduhung. Dina sabarnya cinta urang can bisa ngahiji. Ngan hate moal bisa dibobodo. Kanda bogoh ka Dinda. Gerentes adeng. Poean geus ditangtukeun akhirna kalakonan. Adeng jeung Sheila jatuh rami. Adeng geus narima Sheila anu boga budak awewe sapantar jeung Desi. Hate Yusi marudah inget kana impian tadi peuting. Adeng make baju bodas dieu kigireun awewe jeung budak leutik anu sarua make baju bodas. Katinggal bunga dina pasemon adeng. Nganaha mani di loteng. Duh, kakaraeun ngimpi kana di mana ayeuna nya. Dinda sono mugia kana aya dina kaayaan sehat. Amin. Cik Yusi dina lamunanana. Jun nu lilir nalika Yusi ngalamun langsung hohoak. Lain ngahuleng geura tatahar keur mumuluk. Mohon pah, lulungu keneh. Cik Yusi kagareuwahkeun. Satutas Jun ini tigawe Yusi nelepon ka Ani. Ani, laras ibar eta teh? Mohon, geuning uninga. Kapaksa kamari mukaan kantong Jun. Nah, suanten ciga anu ngungun. Teu nanaon, mung sedih we ngupingna. Sing sabar nyani. Insyaallah engke oge aya milikna deui. Kela, asa sanes sedih ku perkara ieu da. Aya naon, Yus? Ani apal sifat Yusi. Kewe nyariosna. Ani ka dia atuh. Yusi mah teh tiasa ka mana-mana upami teu sareng Jun. Har, naha? Sanesna Jun teh bager? Jun tangtos percanten ka Ani mah. Ajak Yusi kaluar, Ani. Yusi teh kiat. Eueuh, nya atuh pamerinehnya. Duh, aya naon atuh? Cek Ani jadi tagiwur. Mohon, tos heula nya ku Yusi diantosan. Nuhun. Yusi ngahulang deui sanggeus nelepon ka Ani. Kajen ayeuna mah rek didinan rek henteu. Yusi kudu aktif deui di grup musik. Loba kotretan anu can kaapungkeun. Nya ari Yuan ka mana nya? Asa teu ka dieu deui. Gerentes Yusi bari muka handphonena. Sugan Yuan bisa mantuan Yusi sangkan konten ieu divideokeun deui dina YouTube. Cik Yusi bari tuluy ngapungkeun kotretanana. Mitra kaum dangu satutas ngapungkeun kotretanana Yusi beberes. Najan aya bibi anu jadi badega anak. Bana tetep ngalakukeun kewajiban salaku pemajikan. Adeng nu kabeneran keur nyoh handphone ningali kotretan Yusi buru-buru manehna mairan. Sae kotretanana urang cobian nganggo alat musik. Sanggeus mairan adeng narawang ka mangsa bihari nalika manehna masih jeung Yusi. Dinda, urang geus pepada boga tanggung jawab sewang-sewangan. Ngan rasa cinta ka Dinda keukeuh teu bisa ilang. Ieu meureun anu disebut cinta sajati teh. Cinta anu hamo bisa leungit dina ati sanubari. Lain teu nyaho kanda kana bajoangna Dinda anu neneangan kanda. Estu kanda kaisinan ku lampa sorangan. Jiga lalaki anu teu tanggung jawab hampura kana janji mun seug urang aya jodona kanda moarek nganyeri Dinda deui. Pami Dinda palai uninga batin kanda teh kasiksa kudu nyidem ka cinta hampura. Gerentes adeng. Sanggeus beberes Yusi ningali kana handphonena. Leuh, aya anu mairan geuningan. Sahanya? Gerentes Yusi. Laju dibaca manehna bunga kacida jalma anu ditanyakeun wae aya mairan. Hatur nuhun mangga cobian. Kamana wae tos lami teu katingali. Adeng anu keur ngalamun curing hak maca pairanana dibalas ku Yusi. Siap.
nuju aya pancen anu tiasa dikantunkeun. Kumaha kaayaan salira damang? Alhamdulillah sawalerna. Alhamdulillah. Abang sedang molang kali sehat? Alhamdulillah. Kaleresan atuh. Kawengi aya uleman ti Bapak Camat tiasa ngaluuhan bari hoyong tepang sareng abang. Duka urang taroskeun tiasa henteuna. Mohon atuh diantos ibarna. Klik Yusi teu mairan deui tuluy handphonena dipareuman. Nah hatete sok bunga mun Yuan mairan. Pedah manehna sok video karangan kuring dina YouTube meureun. Ngan asa lain da. Naon atuhnya? Jora tu gua ieu jantung. Cek Yusi sabada mareuman handphonena. Ya Allah widian jisim abdi duet sareng Yusi wengi ieu. Hampura kanda teu balaka Dinda. Keun hasina waktu anu ngabongkar saha Yuan anu sabenerna. Gerentes adeng. Wanci sariak layung, Jun balik digawe. Yusi mapageun sebari muka panto pager. Maena geus dangdan rapi teu ciga ti sasari. Jun kerlung ngan langsung abus ka imah. Papa, nah hare-hare. Buah bener geus teu nyaah deui. Bae rek nyaah rek henteu oge. Pokona Yusi kudu init ka undangan. Gerentes Yusi nutupan panto pager. Jun nuker diuk di rohangan tamu siga anu geus teu hayang nyaho kaayaan rumah tanggana. Yusi anu hoream ngomong nya malibir ka bibi. Bi, geura tatahar kang ongke wengi. Sareng bibi we angkatna. Cik Yusi bari ngiceupan ka bibi. Mohon neng, kantun ngangejeket anu garelis mah. Cik bibi surti kana kode ti Yusi. Rek ka mana? Jun mairan. Aya uleman ti Pak Camat pah. Tos isam yosna. Teu sawios? Cik Yusi regreg. Jun akhirna ngadengeun. Bareng we barudak tong dibawa. Cek Jun tungtungna. Wanci sareureuk budak Yusi jeung Jun geus aya di hotel ondangan ti Pak Camat. Yuan langsung mapageun Yusi jeung Jun. Maena ngembang kadu ningali dangdanan Yusi anu masih kene seperti bihari. Sakedapan Yuan neuteup Yusi bakat ku kasima. Dinda teu aya nu robah malimingkin geulis wae. Bodonakanna ngantep Dinda nu sakitu nyaahna. Urang bajoangkeun cinta urang deui Dinda. Gerentes Yuan. Hei kamana wae? Beda ari geus jadi artis mah tara datang deui ka imah. Cek Jun bari nepak tak-tak Yuan. Sok kitu Cek Yuan ruas. Saha nu rek tampil? Kuring mun bisa mah jeung anu ngarangna. Ngara apaleun saha anu ngarangna. Cek Yuan ngareret ka Yusi. Atuh urang ge geus ieu tara hiburan. Tembang naon kitu? Nu basa dina YouTube teh ya? Nya pan Yusi anu ngarangna. Jiga atuh ngandaikeun teu nu ngarangna. Cek Jun. Ciledak Yusi asa didagorkeun sirahna ku Jun. Pan sidik Jun apal yen manehna anu ngarang tembangna. Nah make kudu memandaluan teu apal. Geus loba nu robah ti diri anjeun pah. Mani nyeit kana ati. Gerentes Yusi. Acara nu dianti ku Yuan pikeun duet jeung Yusi akhirna laksana. Nu nongton kasima. Taya hiji oge anu nyebutkeun goreng. Malah nu nongton nepi ka aya nu nyebut pasangan serasi cenah. Mitra kaum dangu, poe Sabtu Jun babeja ka Yusi rek aya rapat direksi bank. Kebeneran cek Yusi teh geus lila hayang nyao ibar anu sabarna ti Ani. Nya manehna nelepon ka Ani sangkan datang ka imahna. 2 jam ti tas nelepon Ani datang. Yusi tuluy mawa Ani ka taman nu di tukang. Laras ayeuna aya rapat para direksi. Mohon Yusi katawis alit ayeuna mah. Piraku asa anger da. Leres alit aya naon? Nya kumaha caritana Jun anu geus robah teh? Wioslah alit oge anu penting mah sehat. Bade jalan 2 tahun sikep Jun tiis ciga anu ngewa ka Yusi. Padahal Ani oge uninga apanan saha anu ti payun mudag-mudag Yusi. Nepi ka hate Yusi leah.
nya Jun atuh. Ari kitu kumaha ayeuna? Sok nenggel? Tara nenggel mah mung sok hohoak jaba nyariosna betak nyentug. Sing sabar, panjun tos kalengitan kulawargana ditambih aya masalah di bank. Duka nasib ani oge, janten kumaha aya nu korupsi. Sanes bank anu dipimpin ku Jun wae, nanging hampir sadayana bank swasta teu aya nu korupsi. Ditutup, mohon saur ibar dina TV oge nuju aya pemutihan bank. Tah eta sigana anu matak Jun robah adatna. Yusi mah tos nampi Jun saayana. Pan ani uninga Yusi teu serab ku bana jeung pangkat. Nya, kan pikeun Jun mah beda meureun. Ingis anak pemajikan teu bisa narimakeunana. Mohon ngan asa teu kedah dibeuweung ku nyalira. Keur naon boga pamajikan ari teu bisa babagi kasusah jeung senang mah atuh. Sabar, Yus. Teu sakabeh jalan lempeng apanan. Aya tanjakan jeung pudunan. Kari urang sadar jeung ikhlasna. Omat tong ngarasula. Anggur mah doakeun sang Kanjun bisa nahan diri tina amarahna. Alhamdulillah Yusi mah tos nampi sanajan kedah nyedemkan nyeri nyalira oge. Sakapeung masuk emut ka adeng ngajerit barinya nyambat jenenganana. Nah janten ka adeng duka atuh sok ras emut wae. Duka pedah sami mika cintana ka Yusi. Da geuning anu bogoh ka Yusi teh kitu wae tiasana nganyerikeun hate. Sabar Yus. Meureun eta sebagian tina perjuangan rumah tangga Yusi. Emang bener nu mik cinta mah sok nyeri. Ngan ubarna oge aya dinu nyeri eta deui. Nu ku Yusi dipikakeheul mah tos wantu nyeuselan dida payunan Yusi. Inung mana anu teu nyeri hatena budak dicarekan ku bapaterena. Sajan ku Eza oge Yusi mah teu ridho. Hampuraeun keun bae. Anggur mah doakeun sangkan manehna gancang disadarkeun kana kasalahanana. Amin. Nya ari Jun uningan ka adeng kitu ni uningan atuh. Punten ani kapungkur kantos ngadongengkeun ka Jun ngan sanes sepeda timuru ka adeng. Da jiga nama Jun mah 100% percaya ka Yusi. Cek ani yakin. Alhamdulillah Yusi oge tos hilap ka adeng ngan pada Jun unggal adat janten asa kaguar deui. Pasti atuh pan sami-sami bogohna teu ciga ka Jun anu nogencang. Kamari saurna tos manggung. Mohon sareng Yuan eta nu ngadamel video di YouTube teh. Deuh bagja tos janten artis mah lumayan kanggo batu loncatan. Arepek nyawe iber eta. Tuh pan lumayan tiasa nutupan pangabutuh sadidinten. Syukur atuh wanohkeun atuh ka Yuan. Hayong terang ka YouTuber. Reueus ani mah da ka anjeunna teh. Cie, penggemar berat YouTuber. Mitra kaum dangu Yusi jeung Ani seleserian nalika nyebutkeun fans Yuan. Duka kumaha mimitina Yusi ujug-ujug lieur les we kapiuhan. Ani anu masih kene seuri langsung ngarangko Yusi. Yusi, Bi, Ani ngagorowok. Aya naon neng? Euleuh, kunaon neng Yusi? Cek Bibi buru-buru nyamperkeun. Bi, kunci mobil di mana? Urang sana ka dokter. Dina kastop di rohangan TV neng. Hayu gotong heula ka rohangan tengahkeun. Cek Ani bari tuluy ngagotong Yusi bari dibantuan ku Bibi. Ya Allah kunaon atuh neng? Cek Bibi sabada ngagolerkeun Yusi. Ani nu langsung ka garasi tuluy manaskeun mobil. Ku kabeneran Dina jeung Desi can balik sakola. Jadi Bibi sinenungan barudak mulang heula engke nyusul ka rumah sakit. Teu kacaturkeun di jalana Ani geus nepi ka rumah sakit anu pangdeukeutna ti Arca Manik. Yusi tuluy dibawa ka rohangan IGD pikeun dipariksa ku dokter. Nalika Ani nungguan Yusi dipariksa, handphone Yusi disada. Sangkaan Ani nu nalepon teh Jun. Dumeh manehna keur kawer. Halo, Yusi nuju di mana? Pak,
Yusi kapiuhan ayeuna di rumah sakit Hermina. Naon? Di rumah sakit? Mohon ke abdi ngabujeng kadinya. Klik. Handphone dipareuman ku Yuan. Ani regreg, Jun geus nelpon, laju manehna rek neuneun handphone Yusi kana kantong. Handphonena disada deui. Mohon teras ka IGD, da teu acan dialihkeun ka rohangan. Cik Ani bari teu ningali saha-sahana anu nelpon teh. Saha nu di IGD? Nama ni lila ngangkat telepon oge. Cek Jun. Ani ruas, sabab teu ningali ngaran anu nelponna. Pas ditingali manehna ngakebeg tetela ti Jun. Terus nu tadi nelpon saha? Ongko rek ka dieu. Gerentes Ani. Pak Jun mohon. Yusi lebet ka IGD tadi kapiuhan. Cek Ani alon. Anya geus rapat kadinya. Klik di pareuman ku Jun. Lah, bener geningan. Jun ngomongna ka Yusi meni kot kakasar kitu. Duh, karunya Yusi mugia Yusi enga damang deui. Gerentes Ani hemeng. Yusi dipariksa darahna bari nungguan hasil lab. Ani pirajiran muka buruan FB Yuan. Nya aya foto Yusi jeung Yuan keur di panggung. Gerentes Ani. Duluy manehna mukaan album foto Yuan. Pas ningali kelebahanap, Ani kaget. Tuluy manehna nyidik-nyidik deui. Lah, bener kitu ieu teh. Nah foto adeng aya dina album Yuan. Henteu kitu Yuan teh adeng. Ke Yuan. Yusinia adeng. Heueuh kitu. Terus anu nelpon tadi buah Yuan. Gerentes Ani bari muka handphone Yusi deui. Tuh bener kan? Nu tadi nelpon teh Yuan. Buah kermi Yuni adeng. Ah, sia. Mun nya ka dieu rek dibongkar usiahna. Galecok hati Ani. Sajam tetas nelpon Yuan datang. Ani geus taki-taki rek nalek ka manehna. Ngan kumaha carana nya? Pikir Ani. Keluarga Ibu Yusi? Cik suster anu kaluar ti rohangan IGD. Ya, saya suaminya. Cik Yuan rikat. Ani netep ka Yuan. Anu ditetep teu malire. Ibu Yusi akan dimasukkan ke ruangan rawat inap. Silakan Bapak ikutin saya. Cik suster tuluy asup deui. Anjeun, cek Ani nunjuk ka Yuan. Abdi Yuan pasangan duet Yusi. Cik Yuan ngasongkeun leungeunna, ngajak sasalaman. Sanes eta anjeun teh Ani tekebat ngomong sabab kaburu aya suster anu mawa Yusi. Mitra kaum dangu sadaya cag. Duriat kasareupnakeun sarika 21 urang cekapkeun dugi ka dieu heula ke urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com